Mitra kaum dangu, Jalan Tata Surya nomor 122, Metro Margahayu Bandung. Didinya pernah na proyek teh. Rengse digawe tabuh opat Hamdan nu teu sare di proyek balik ka kontrakanana nu aya di Jalan Merkuri. Setengah jam ku lempang nepi ka blok perumahan tepung jeung nu boga kios. Nyan betahna teh urang Cianjur mah disangka mamang mages kabur cep. Pokna bari ngajingjing ember tas ngalacai aya kana opat kalina salila mondok di kontrakan teh manehna nanya anu sarua. Nah teu sieun nanyana kitu we. Pikir Hamdan pedah sorangan meureun nanya kitu teh. Tapi beh dienakeun sok loba nu nyarita cenah imah nu dikontrak ku Hamdan teh sayang juri. Loba saksina loba nu kawenehan parang peuting-peuting kawas nu keur pesta balake cerakan. Baralikna teu kanyahoan. Nyaho-nyaho geus rehe bari mata keung geusna. Kungsi cenah tukang ojek online nurunkeun panumpang di nomor imah eta. Padahal sidik kosong bari kayaan mubuh mata geuman. Kalayan teu kanyahoan sieutna barang jurut teh ngilas lebah dinya. Mitra kaum dangu heuleut sababaraha poe kurir paket nganterkeun barang ka eta imah atas nama nu boga nu geus teu aya di kieuna. Warga nu nengenan sarta nyaho yen eta ngaran nu mesen teh geus maot. Akhirna penasaran hayang nyaho naon eusina. Hayang nyaho naon eusina. Sanggeus panca kaki bari disaluyuan ku RW, akhirna eusi paket dibuka. Jerona teh mitra boeh jeung minyak. Mitra kaum dangu keur Hamdan teu ieuh dipake sieun basa ngadenge wangkongan kitu teh. Bisa jadi eta mah polah gawe nu hirup. Moal mungkin aya jurig nyakel. Ceuk implengan bisa jadi lampah jalma anu ngewa. Ngahaja nyieun petalaku kitu ngarah eta imah pikasieun teu laku. Tuluy dijual murah. Enya karak ceuk sangkaan. Ngadenge beja ceuk ahli warisna imah teh teu payu-payu. Kalah beak modal pake ngomean. Nuhun mang, cik hoyong kopi. Kana kape bade di sana ka kontrakan. Cek Hamdan. Kanu boga kios sakalian bari reureuh heula. Bari ngaladangan manehna noroweco
Kade cenah aya nama malam Jumat Kaliwon. Sok kawenehan nu laliwat ge tara jalan dina malam Jumaah mah. Teuing pedah kagugu sugan basa manehna nyebut kitu teh asa sing saria kukurayeun. Wios mang bade diajak ngopi we ku abdi. Tong boro jurig nanajan rajana jurig oge moal sieun. Ceuk Hamdan. Teu sadar jol ngagorolang nyarita kitu. Manehna teu ngomong deui dikitukeun teh. Geus kitu mah balik we Hamdan teh. Pon kitu deui si tukang warung ngaleos ka cai bebersih. Mitra kaum dangu tas magrib bari nungguan isya teh pirajeun muka YouTube nempoan dongeng jurig ti juru dongeng Sunda Manganggang. Keur kitu ras ka tukang kios tadi nu cenah ayeuna teh malam Jumat Kaliwon. Anarai teh awak kukurayeun. Tara-tara ti sasari peuting eta ngarasa keung asa sieun ting puringkak. Tapi sieun naon cek pikirna daweuhna naon. Bari angger nonton YouTube ngeuneukeun dongeng Sunda ti Manganggang. Keur kitu jol karekek sora nu nyorodotkeun barang kana kaca behwetan. Karekek siga nu ngahaja beuki lila mah di papayan ti kidul keneh. Hiji-hiji sarada lir keur nu ngagesekeun dampaleungeun kana kaca. Awak beuki nyeak sakujur carucukan punduk asa diantalana nahaon basa nempo kabeh juru luar. Ngabagug deket dapuran laja buluna ngawid-wid kandel ugla egle nukangan. Astagfirullah. Ceuk Hamdan bali ngaleper tuur roncodan. Jelebet sora tarik mata ngagetkeun. Ngajelebet kana panto hareup. Gajeleng teu karasa luncat tina kursi tengah imah ngaluncatan meja makan. Aya kana 3 meterna ka deukeut kamar. Bingung nya ka mana lumpat. Blus weh ka kamar tengah paranti sare. Bari ngarenghap ranjug celir rancung ngadengekeun. Mitra kaum dangu. Na atuana golombrang teh aya nu kitu sora bangun nu ngaragerageun sendok kana lantai. Panto raket ti kunci. Manehna ngahod-hod liwat tinu kabulusan. Kesa ngoprot pating sorolok tina tonggong. Kosrek sora ngadeuketan lawang kamar. Manehna ratug jajantung rosa teu katahan memehan hayang ngajorowok.
kosrek aya sada nu kokoresekan deui. Sieun pacampur jeung panasaran hayang nyaho naon sabenerna eta nu disada. Leungeun ngalapar nyekelan kana kusen, lep Hamdan dongko nong keluar tina liang kunci. Nah atuh mitra anak geleyeung teh pas pisan nong maehna nya ngigir bari lelempangan ngagugusur keresek kedua sukuna. Bukna gimbal dibeungkeut daster bodas geus leuseuh banget pias jangkung leutik panonna jararo pikasieun. Kep Hamdan mengpekan bahamna sieun ngagoak teu karasa. Huntu kalahkan noroktok basa manehna nyang hareup ka lebah lawang. Di ukucang agena meja makan teteupna kosong. Mitra kaum dangu nyaan teu kuat dibere nempok kitu mah. Geus asa sawer-wereun kih didinya keneh. Geus bugu hayang ngising mah teu katahan. Lat we poho teu inget kana babacaan kalah ngeprak bari ti kakarakat huntu. Kocapkeun isukna. Basarek indit digawe Hamdan ngaliwat ka kios. Sakumaha biasa pamantun basa basi permisi. Tapi tenembalan sakitu pupuntanan hareupeuna teh si Mamang siga nu sinis. Ujug-ujug yang ngeserikeun kawas nu neuteuli. Moal kuat lah ngajago teuing sia. Cenah teuing ditujukeun ka saha lantaran beungeut mah babalieuran. Basa dilieu ku Hamdan teh. Anjing jalma eta siga nu apaleun ong. Tadi puting urang kapaehan nempo jurig. Gerentes hate Hamdan. Semu aral asa dikekeak ku tukang kios. Moal aing mah moal mabur sarmang. Diladenan ku aing manajan barungkeul-keulakan oge. Ceuk Hamdan dina hatena. Asa boga rasa ditangtang ku sikap tukang kios nu beda ti sasari. Mitra kaum dangu petingna sanggeus balik deui ka imah kontrakanana. Ngahaja Hamdan ngeresakeun ka kios. Api-api namah rek meuli obat nyamuk. Bari sakalian hayang nyaho kumaha sikap tukang kiosna. Bener teu nyalahan.
Barang kadinya teh tenembongkeun sikap nu pikaresepeun. Manehna kalah sindir sampir majar najan disengeutan obat nyamuk sadus oge cenah moal ringkah jurigna kitu. Tingkah marek disiksa kuing mah diwawalan obat nyamuk meh karacunan karasaeun sugan kumaha rasana paeh 2 kali tah di diwa teh. Dasar geus kapiheulaan ku nafsu mitra. Teleh ngabacot Hamdan ka tukang kios teh. Mitra kaum dangu singkat cerita. Basa Hamdan balik ka kontrakan keur geunah ngahna-ngahning ujug-ujug brug-breg tigar beligis soran ulah lempang. Geburu telila soran uragrag dituturkeun ting perulukna ka kabul. Sabangsaning tai toko aramat lain sanon ku hanteu. Korejat Hamdan ngorejat gewat ngadeukeutan panto. Luhurna diselotkeun tuluy naong deui naliang kunci. Aneh tayana naon cek tasiran mah gipsu murag kadenge ngagabrugna. Tapi di patangahan teu aya kakabul. Teu aya kakabul satika-tika acan. Red kakencaeun meja makan. Nah atuana jurung kunung teti kolongna aya nu mubul nembus jangkung badag buk carang bolenang tengahna. Sakedapan mah Hamdan ngarenghap narik napas jero. Nah hatena mapatkeun 2 sakti piwuruk ti paguru enang. Yakin jeung percaya asal urang wani saur paguru sanaos Ratuna Jurig bakal talu ka urang. Oh bismillah. Sek Hamdan bade bray mukakeun panto. Nah atuh anak koceak teh eta jirim teh kokoceakan. Leungeun roesan ngaranggem kana beungeut Hamdan mata kukurayeun. Tapi teu yeuh dipangejatkeun. Hamdan kalah beuki wani. Mitra singkat ieu carita urang bujang enggalna. Kitu jeung kitu menang 3 peuting mah noron mitra. Sanajan nya geus mindeng nempo jurig bungkeulekan keukeuh kasieun mah teu leungit. Komo basa nembonganana budak leutik mah. Hate ngaranju gereuwas kapiheulaan abar ku manehna. Nu nempoeun ka Hamdan keur ngahaja noong. Rei ningali bangusna ku tap-ketap. Huntu roheng tapi sareukeut. 2 leungeun ranggah rek ngarakeb. Geleuyung manehna maju ka arah kamar. Hamdan gewat hanjat tuluy dirurub simbut. Menang sababaraha halila merungkut tepi ka ngoprotna tuluy nyoba-nyoba beuntak. Kaena anu carang sarta lampu nu teu dipareuman ngajadikeun Hamdan bisa nempo sanajan ngalangkang teu pati jelas. Tapi katingali nembusna budak gundul nu maracaan tina panto. Manehna ku tap-ketap muuh mata ketir sok sieun jol garawa kana beuheung kawas pampir. Cenah ngaluarkeun sora jero kawas nu ngambeu aya Hamdan di dinya. Geus kitu manehna ngadeukeutan. 2 leungeunna ngaragamang rek ngarawu. Geus hayang sagoak-goakeun ngajorowok Hamdan teh. Tapi manehna jol ngajorelat ka deukeut lomari. Ngotek tak siga aya nu keur diteangan. Sapangeus si lomari jeung laci dibuka-buka, saukur nu aya di acak-acak. Maksud teh mitra punten. Minyak seungit jeung hand body disemprot-semprotkeun diangseuan tuluy ngabeurekeut teuk seuri bari ngeunteung.
Nu kieu nu disebut tuyul teh meureun nya. Gerentos hate Hamdan dina jero simbutna. Berai inget deui kana dua sakti. Lain deui ngoseakna tapi adu glajar ceurik bari seuri nepi ka ingak-ingakan. Ngarasa kurang puas durug-dug weh. Manehna digusur ku Hamdan ka dapur. Maksudna rek dipangpengkeun ka solokan. Belak panto dapur satengah ditajong. Kasampak nu ting rarenjag teh reuaseun. Dua makhluk nu peuting kamari keur ngaharempot. Kenaraon sia? Rek ku campur ha? Rek koroyokan atawa kumaha teh? Ceuk Hamdan bade nyarekan ka jurig. Pohara. Najan bari sarua reuwas jeung sieun Hamdan sesentak. Ampun ya, boleh bibiluan paul kene. Ceuk nu jangkung badag. Bari nungkup sukang irungan nu dames. Sakitu mancungna siga pamatuk ekek teh ayeuna mah beak balas diasah make amril. Sedengkeun nu awewe ngampot kajureun panto. Nangkep dua pinareupna bari ngeluk tungkul. Naon sia nu lekai ha? Can soboh sia. Ceuk Hamdan deui nyentak. Basa nyoba ngareret ka manehna. Alim, paur kene ieu ge asa nyelak. Tembalna semu ngaranghik. Ari barang-bang teh maena ngabarang-bang ti paparetot lumpat. Mitra kaum dangu rengse nu bieu lumpat pok Hamdan kanu masih aya. Siau tuyul, rek taluk moal ka dewek. Ceuk Hamdan nanya kanu keur diginjing kelekna. Aduh ampun mang, cenah ampun. Linu cenah ungah digelang ku handbody mah. Tembalna bari pupuringisan nungku pantarang bagana nu geus lesot teu disalana. Jor sia marantu ka itu sia. Ceuk Hamdan deui. Mitra kaum dangu isukna geunjleung salalembur. Hamdan ngadenge beja yen tukang kios dijungjurigan di mana.
Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat.